Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui di masih dina surat Yusuf neraskeun hancanu kamari di ayat ka 54 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jeung nyarita saha nu nyarios al maliku nyaeta raja Mesir waktu sarita namina Heksos anu waktu sarita di tahun 1800 sebelum Masehi. Kumaha nyariosna ka utusanna bari pokna kieu, atuni datangkeun ka kami, datangkeun ka kuring cenah. Sok bawa ka dieu ka kuring bihi eta anu ngaran Yusuf. Eta anu ngaran Yusuf datangkeun kami perlu cenah. Astakhlishu arek dipilih ku kami hu eta nu ngaran Nabi Yusuf, nu ngaran Yusuf cenah. Linapsi pikeun setap kami, pikeun setap pribadi kami. Gitu. Saatos dongkap Yusuf aya di penjara dikaluarkeun dicana ka kerajaan Heksos waktu sarita ku utusanana. Teras dongkap kalebet palamma mangka samangsa kallamahu ngobrol itu Yusuf, Nabi Yusuf hu sareng raja. Ngobrol panjang lebar ngaler ngidul lami sareng raja ngobrol. Dan terus dina akhirna qala nyarios ieu si raja Heksos ka Nabi Yusuf, innaka sanyana anjeun Yusuf al yauma dina poe ieu ladaina ti mungguh kami, ti sisi kami, atas izin kami ladaina teh makinun anjeun boga tempat tinggi di kerajaan kami, aminun karena anjeun jalma anu amanah. Saur raja satrasna qala ngawaler Nabi Yusuf, lamun kuring rek dijieunkeun pegawai anu tinggi cenah, aj'alni jadikeun kuring ala khoja ini kana yen kuring jadi bendahara al ardi di muka bumi Mesir. Nah make nawar jabatan tiasa nawar jabatan mah asa sesuai jeung kemampuanna. Ulah nawar jabatan tapi teu mampu seueur batur nu leuwih mampu kalaya tapi ku urang dijabat eta jabatan eta mah teu kengeng haram. Ari ieu mah batur teu mampu kumanehna dipegang sabab sesuai jeung kemampuanna eta mah kengeng. Ini sanyana kami saur Nabi Yusuf hafidun alim, insya Allah kami dengan izin Allah hafidun bakal ngajaga ngariksa karena ia negara jeung keuangan negara, alimun bari kami terang karena tata cara ngurusna eta harta negara saur Nabi Yusuf. Wa kadzalika jeung itu pisan kajadian makanna gaduh kedudukan tinggi na ku kami saur Allah li Yusufa pikeun Nabi Yusuf fil ardi di muka bumi yatabawwa'u jeung menang Yusuf ka mana wae minha di daerah Mesir. Rek ngidul rek kaler rek ka mana wae ge bebas Nabi Yusuf teu aya masalah sesuai dengan pekerjaanna. Haitsu yasha kumaha ka mana bae yasha dikehendaki Yusuf. Taku kituna Yusuf aya kesempatan nyebarkeun agama tauhid, nyebarkeun agama Allah di tengah-tengah masyarakat anu masih kene musyrik nyembah ka dewa jeung berhala. Nusibun eta dilimpahkeun nasib birahmatina kalayan rahmat kami saur Allah, kalayan anugerah kami, mayyasya kasahawae jalmana ayyash annasya man nasya kasaha jalamina anu dikersakeun ku kami saur Allah.
wala jeung moal nu mapohokeun mamorekeun atawa ngleungitkeun ajrul muhsinin kana ganjaran jalma-jalma anu muhsin. Wala ajrul akhirat jeung inget ari ganjaran akhirat, ari ganjaran poe akhirat khairun eta leuwih alus lil ladina amanu pikeun jalma-jalma anu iman. Jadi pikeun jalma-jalma anu iman mah ganjaran balasan poe akhirat teh eta leuwih alus tibatan aya di dunia. Wa kanu jeung lamun bukti yattaqun jalma-jalma anu iman teh bari takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh cenah umat kafir, umat nu sajian salin Islam lamun berbuat baik menang ganjaran, mas dipasihan ganjaran di dunia keneh. Budak-budak nasaroleh balagur kerilis kehidupanana mewah megah bari dilancarkeun sarerizkina. Da perbuatan baik mah dibalas ngan eta mah dibalasna di dunia unggul. Sedangkan umat mukmin jeung anu takwa mah eta teh ajrul akhirati khairun eta leuwih alus amanu pikeun jadi jalma-jalma anu iman. Tah duy ka dieu heula insyaallah enjing diajengkeun deui dina ayat anu salajengna. Barakallahu li wa lakum, mugi aya mangfaatna, mugi sadayana dina kaayaan panjang yuswa bersehat tiasa patepang deui. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.